neraka salam heula nya ka malaikat. Assalamualaikum. Malaikat macam-macam segala salam segala naon. Tetep jana salam. Assalamualaikum. Salam-salaman di dieu Bang cek nanti. Salam teh kan kasalametan ieu neraka cek malaikat. Tetep kula terbiasa di dunia deuk kumaha teh deuk kumaha salam. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Tidak ada jalan untuk neraka. Pan, tunggu waalaikumsalam. Dilaporkeun ku aing sia ka Gusti Allah mun aing ka neraka. Sebab di dinya geus nganyatakeun waalaikumsalam. Kita mah kaleupasan teu bisa kaleupasan. Aya bae tah ahli tasawuf pokos kitu jasa. Mana suratna? Allah make surat-surat. Pokoknya surat mah ieu mah deuk bagus deuk goreng tetep bae sebab eta geus menyatakan waalaikumsalam. Berarti tetep ka anjeun salam asa kudu ka neraka. Namun kula datang ka di kana neraka kan lapor aing ka Gusti Allah. Cek malaikat ulah gandeng. Ulah gandeng ieu mah. Aing ku bantu, dibalangkeun bae. Oh masalah. Yang penting aing masalah amat bae. Geus ulah bebelah bebeja kasusana. Moal. Sakumaha kamari ayat ieu teh nuluykeun nu kamari bahwa para kafirin musyrikin Yahudi Nasrani Konghucu Buddha Hindu kabeh bakal digejeburkeun ka neraka. Ketika sakarat nageh diome ku malaikat aina ma kuntum tad'un mana nu kumaneh disembah-sembah teh hayu nu kumaneh disembah pangeran Bapa ayo gerak turunkeun ayo nu kumaneh disembah pangeran anak incuan teh mun incuan ayo gerak pangeran incu gerokeun pangeran batu, pangeran kayu gerokeun. Sia kuaing bakal dicabut nyawa sia. Ayo. Malaikat ngome ka para kafirin. Masyaallah. Nu mantak nu teu jojoakan kafir mah sakaratna. Ari Islam kabeh urang geus sering ningali tenang maot teh. Kalam maot teh komo bari ejeng ku urang katingali tur kadenge mah bahasa la ilaha illallah Allah senang perasaan sedih mah sedih bae tapi senang nu aya lantaran nyana sakaratna maca la ilaha illallah atawa Allah sedengkeun Kangjeng Nabi ngajelaskeun man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Mentak talkinan ku urang. Mun abah urang, emak urang diceuli la ilaha illallah. Lalaunan. Maksud lalaunan teh ulah cepet-cepet anca. Engke nyana kan lain deui perasaanana, kenyana nurutan la ilaha illallah. Lamun geus kadeuleu nyana maca tah sing hade, urang ulang geus sakitu bae. Besi recok. Ulah ieu mah kos ngariung, la ilaha illallah. Nyana ge gideug waduh. Saktiana ieu kiamat ya. Aduh, emang mulu dan tanaon ya. Ulah, geus bae berkadeuleu ku urang bangun urutan. Geus sakitu bae. Namun encan karak balikan deui. La ilaha illallah. Kayaknya rek kadeuleu ku urang la ilaha illallah. Lamun nyanda terus bae la ilaha illallah. Komo kadenge mah ku urang. Kan roh bagi kade
ngap-ngapanana kan beuki cepet kurang tita Allah barengan Allah cara nalkinan teh kitu ulah lobaan kan nu di itu la ilaha illallah nu di Allah la ilaha illallah aing milu ka mana cek nya ieu riweuh ulah ieu terakhir sih ada masyaallah lamun keur kos kitu geus bae bangsa babaturan nu baheula osok kitu judi misalnya geus ulah kena ka jero maaf mangnya babaturan bae heulanan ka ditu lah kebetulan bangsa nu main cimplong segala rupa keluar guys ieu mah keur disterilkeun cek urang ieu jadi ge embungeun ieu embungeun nya lamun nyana bisa ngomong imkan mah ge ngomong eta babaturan aing nu eta mah inditkeun ka ditu kejebur ke dawa ka sumur karena aing bisi ka babawa punyana mbogan gawe sesuai jeung situasi kebutuhan urang dahaga butuh minum urang lapar butuh dahar urang tunduh butuh sare awak urang teh kitu teteh urang teh kitu keur sakarat teu butuh jeruk teu butuh daging butuh doa jeung zikir mantak urang ngalayat kadinya mepelingan la ilaha illallah mutiara anu hese dicaritakeun urang mawa jeruk kadinya nyana geus teu ngadahar jeruk paling ge jangan anu nungguan nuhun-nuhunan ge nu nungguan nuhun mah haji nuhun iraha ka dieu deui mah haji meuli jerukna kos kitu di ames Allah tidak geus teu nya urusan ya da mapan aduh buku nu gering ngap-ngapan bantu teu aya jeruk ngan apal teh ngan nyana mah hayangna zikir atawa sholawat jeung berbagai zikir-zikir mantak ngeuneuh muriang kritis gadenge nu maca Qur'an nu barapi nu ngeunaheun atuh nu ngeunaheun makhrajna lantaran nyana kan ngadengkeun yasin gadenge wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim nyana komun nyaho ka makhrajna aduh pas ngeunaheun tuh karena menyanana ayeuna dibacakeun yasin makhrajna teu bagus wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil aing mendingan teu dibacaan cak nya teh puyang aing ngadengena kos kieu inditkeun eta kos kitu ganti abak atuh kan nya teh daya teu upaya bae ulah nu bagus joreng-joreng makhraj mah geus ulah bacanya tuturkeun qul huwallahu ahad Allahu samad sakit itu hayang aing ada kayak gitu. Teu hayang bisa-bisa nyana diwurukan kuno gering. Lain ahad. Wah, mentak nu rapi. Ilah malaikat jarita ka kafirin ka musyrikin aina ma kuntum tad'una min dunillah. Nana kumaha disembah. Olu cak nyana dalhu langit. Muncul gesti kamariku kami digerokeun ka dieu palam narahum kami teu neuleuh atuh ujung-ujung namanya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin nyana sorangan bersaksi nyahun bahwa dirina pae kafir na'udzubillah min lamun tadi nyaritakeun keur sakarat diome kafirin musyrikin mah ku malakal maut teh ditangtangan titah dihadirkeun sesembahan-sesembahanana tuluy bae malaikat gudag-gudagnya geraan caknya mana hayu geura sesembahan nu kumaneh disembah teh hayu geura atunya nage ngomong koludolu ujung-ujungna pae kafir nah engke kiamat sanggeusna kiamat jaga di poe kiamat kumaha teh jelema-jelema kafir iyalah
qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins. Gusti Allah nyarita hakikat nama Gusti Allah, tapi Gusti Allah teh geus mereka kawasan, geus mereka kewenangan ka khazinun nar. Malaikat-malaikat penjaga neraka, malaikat Malik. Cek malaikat balik wahai kafirin-kafirin, musyrikin-musyrikin, Yahudi-Yahudi, Nasrani-Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, berbagai agama-agama nulain Islam. Udkhulu finnar. Sadiakeun tuh ku Gusti Allah tempat maneh tuh neraka tuh neraka. Mangka geus hideung jasa lentab-lentabanana geus pohara. Kadulu didinya sununa ruhakna hewan-hewan neraka, oraina kalabangna kalajengkingna jeung sajabana. Cai ngagolotrok anu luar biasa panas nakadil. Iyalah tempat aranjeun wahai Yahudi, wahai Nasrani, kapirin-kapirin tah ieu udkhulun nar. Dirasup maneh ka neraka. Ijumlati ummamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins, disertai beserta umat-umat nu baraheula memeharan jeung kabeh, boh jin, boh manusia anu teu iman ka Gusti Allah, barang jeung maneh jin, manusia nu kafir, tah ieu tempat tata. Insyaallah karim. Endeu kumaha deui? Ya memang keur sakarat tagenya mah atuh geus sadar tadi teh wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Aduh, pohara. Ya ujung-ujung nama atuh dek kumaha ge merod tinggal merod embungeun nyana teh lulumpatan ka kaler ka kidul kawetan ka kulon embung asup ka neraka. Bring kawetan. Di ditu dijaga ku malaikat ku seuneu. Blek. Ayo sia. Bring lumpat ka kulon dijaga ku malaikat seuneu deui. Blek. Bring ka tukang ka dijaga ku malaikat pake seuneu, saiderna seuneu. Digiring make seuneu, endeu kumaha coba ieu. Reketek cak nu diharap ulah nyedak atuh. Cuma nyedak bae cak kira teh aing tuh batu nyedak lah kudu tukang. Sesedakan-sedakan kieu itu kan neraka ya urang ye je. Wah ya atuh kage jebur jadi giringna make seuneu. Ka ditu seuneu ka dieu seuneu ya otomatis brus. Enggak kejebur kabeh ka neraka. Masya Allah. Aya ge dongeng dina kitab tasawuf teh. Aya jelema muslim pas menghadapi neraka salam heula nya ka malaikat. Assalamualaikum. Malaikat macam-macam segala salam segala naon. Tetep jana salam. Assalamualaikum. Salam-salaman di dieu Bang cek nanti. Salam teh kan kasalametan ieu neraka cek malaikat. Tetep kula terbiasa di dunia ndeu kumaha teh kumaha salam. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Tidak ada jalan untuk neraka. Pan, tunggu waalaikumsalam. Dilaporkeun ku aing sia ka Gusti Allah mun aing ka neraka. Sebab di dinya geus nganyatakeun waalaikumsalam. Kita mah kaleupasan teu bisa kaleupasan. Aya bae ahli tasawuf pokos kitu jasa. Mana suratna? Allah make surat-surat. Pokoknya surat mah ieu mah deuk bagus deuk goreng tetep bae sebab eta geus menyatakan waalaikumsalam. Berarti tetep ka anjeun salamet asa kudu ka neraka. Namun kula datang ka di ka neraka kan lapor aing ka Gusti Allah. Cak malaikat ulah gandeng. Ulah gandeng ieu mah. Aing bantu, dibalangkeun we. Oh masalah. Penting aing masalah amat bae. Geus ulah bebeja ka sasana. Moal. Tadi jeung loba kos kitu jasa. Geus atuh balangkeun. Oh,
datangnya alhamdulillah kadangin kudu di tukang kafir tetep kan nyana kafir bangsa kampung Melayu sewan makan bisa nyana ge salaman nurutan nyana ge assalamualaikum kejem malaikat tadi singko salam di blon tetap jalan salam assalamualaikum tulak cangkeng malaikat cek dina hatena moal jawab ku aing gadeng kilu kali assalamualaikum ditowel make sikut ngaguling ke neraka cek malaikat ampura aduh ampura aing lain tengah jawab sikut aing ngomeh sia ya bisa tetap baik nu di dunia nanti bisa maca syahadat diturutan kukumaha ge di akhirat moal bisa tetap jadi eta make sikut dikitukeun doang trek anara tetap hampuran mereka hampura aduh ceknya dia sikut ngamuk ya ceknya aya we Gusti Allah jadi tetap selamat tah itu Islam ya masih ngejebur kabeh ka neraka umat kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a begitu ararasup kabeh ka jero neraka sing gulimpang Yahudi Nasrani musyrikin kafirin itu Konghucu Buddha Hindu kabeh arasup ka neraka kullama dakhalat ummatun begitu asup ka neraka umat la'anat ukhtaha nyana nyarekanan dulurna di jero neraka teh jana nyarekanan gara-gara sia aing asup ka neraka goblok sia keur ieu aya nu muludan aing ku sia diulah-ulah aing dek ngadengekeun kiai dina rajaban teh ngajakan ka Allah ngajakan ka Kanjeng Nabi pan ku sia diulah-ulah tolol sia ye cakeun nolol-nolol ka aing atuh sia bae keur ieu muludan ka ditu atuh kunaon nurut ka aing atuh gara-gara sia goblok tungtung apa lain ka neraka ieu sia gelut cenah di dinya di neraka gelut atuh malaikat keke ulah gelut cek ulah gelut gelut jeung teu gelut panas bae kan di neraka gelut la'anat ukhtaha ya Allah ya Rabb paingan di penjara gelut parenganan ieu gambaranana begitu datang anu anyar gengna datang wow betungna geus kedut jasa mangkaning bujalna ge doton ka hareup bodega ini makanan aku kenapa kamu masuk sini ya kamu mau bunuh ya berapa yang kamu bunuh berapa yang kamu bunuh ini kan penjara tempat pembunuhan siapa yang membunuh penjaranya berarti kamu ngebunuh kamu berapa yang kamu bunuh 3 kecil 100 yang aku bunuh kalau kamu nggak nurut sama aku termasuk engkau yang akan kubunuh di sini urutin nih tangan gua nih urutin ayo urut ayo nggak mau gua tempelin lu gua bunuh lu di penjara mataku lambung 2 kali ke penjara tolol jasa emang dia ke penjara aing ke penjara neuleuh doang ke penjara lain aja di penjara asup ke penjara sabaraha kali lamun dihitung mah aya naon ya itu rahasia perusahaan aya nyaho bae bisnis kami mah ke penjara gatuh boh budak di penjara teh lain lalakon norengkos karar itu na ieu ge yeuh la'anat ukhta allati qablaha li dhalaliha biha terus menyusul
nu sejen deui datang deui saling kitu menyapa. Talah kau datang kabeh hatta idza daraku fiha jami'a. Geus karabe darah datang kabeh blus malah ditareangan. Si anu ka mana si anu? Oh can datang, tungguan. Geus gerlut geus wow, geus silih ejek, geus silih kitu salahkeun, silih lanat. Omong wah geus kacau balau geus di neraka teh. Geus nyareekanan geus sagala macem. Ditanyakeun si anu ka mana can datang, si anu ka mana can datang. Paus ka mana paus? Ayo urang kejar paus ya buang kawara cek dia paus. Waduh. Ya gara-gara nyana ya urang ya. Mana kardinal teangan pausna kardinalna di teangan kabeh. Geus karumpul kabeh. Hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum. Ngomonglah pengikut-pengikut nu palandeuni liulahum kanu arawak ka pamimpin-pamimpinna anu kunyana dituturkeun nyana ngomong ka Gusti Allah Rabbana pangeran abdi sadaya ngaku nyana kuari mah pangeran teh Allah deka mana deui atuh ja pangeran nyana batu teh daekeun muncul kayu kitu keneh malah dihijikeun pangeran nyana batu jeung kayu teh dihijikeun ngabuncal-buncal di dinya teh disiksa nu ngaran Manat nu ngaran Uza kobe aya di dinya anu kuari patung-patung Maryam patung-patung Kangjeng Nabi Isa patung-patung Buddha dan lain sebagainya dihijikeun di dinya teu hayangeun moal kunyana dihancur-hancurkeun di neraka goblok tolol gara-gara sieun wah acur pangeran teh ajur di neraka ngomong deh pangeran atuh sia anu nita nyembah ka aing pangeran ngomong kos dukun teh mah pangerannya kunaon sia nyembah ka aing atuh cak batu cak kayu cak berbagai pangeran-pangeran teh ngararomong atuh sia aing mah teu nitah kapan ka sia teh kunaon atuh nyembah ka aing kami mah dititana ku paus atau teangkeun paus da ku sia teangkeun pausna wah paus tu pertama kahiji kadua terus diayakeun pemimpin Yahudi ge diayakeun pemimpin-pemimpin Hindu pemimpin-pemimpin Buddha pemimpin-pemimpin kitu Konghucu kabeh Shinto dan lain sebagainya diayakeun lantaran dianggapnya nalah nu nyasarkeun nu mantak pengikut-pengikut lapor ka Gusti Allah Rabbana haulai adalluna Gusti pangeran abdi sadaya cak malaikat ngaku kan pangeran-pangeran teh Allah naon ya kami dek lapor ka pangeran haulai tah ieu pamimpin-pamimpin teh ieu paus ieu kardinal ieu pamimpin Yahudi ieu pamimpin Buddha Konghucu dan lain sebagainya adalluna nu nyasarkeun ka kami kabehan ku ayana sakitu kami mohon fatihim azaban dipan minan nar kami mah menta ieu pamimpin-pamimpin teh siksa nerakana leuwih tibatan kami tikal menta ditikal-tikal nya tak ka pemimpin-pemimpin baheula sia ka aing nyasarkeun ngajakan ka Tritunggal ngajakan ka patung ngajakan ka kayu ngajakan nyembah ka makhluk waris ya dinarakan laporkan ku aing sia ka pangeran Gusti ya pamimpin-pamimpin nu baheula nyasarkeun kami beres siksaanana lipat gandakeun ulah disaruakeun jeung kami kumaha Gusti Allah qala likulli dhi'fu walakin la ta'lamun sebenarnya mah saban sahiji maneh jeung nyana teh ieu aya tiklan-tiklan pamimpin-pamimpin maneh ieu disiksa na tikal-tikalan maneh ge sarua ditikal-tikal jair urusan siksa makarasana ku masing-masing walakin la ta'lamun cuman maneh mah teu nyaho malikul farikin
sisikan anu tertimpa ka tiap-tiap golongan sieu kumaha siksana sieu kumaha siksana sieu kumaha siksana tah eta teh tinggal dirasakeun bae cek Gusti Allah ulah buka puncak pentas sagala rupa rasakeun deuk kumaha deui coba aduh mentek aya keur di dunia teh tilu kafir tiluan hiji pamimpin Nasrani kedua pamimpin Yahudi katilu pamimpin Hindu kaopat kiai ngarobrol bae nyana di warung kopi ngobrol warung kopi ngobrol celetuk bae nu ngomong sabenerna nu paling deket jeung pangeran teh saha sih di antara urang cak Nasrani teh ya kami atuh pasti kok bisa ngaku paling deket emang kumapan kami mah lamun nyarita mohon ke pangeran teh wahai Tuhan anak kan aya anak makan ka bapa deket biasa berarti ka pangeran teh deket sakumaha deket ka bapa ka anak benar coba saurang deui wow cak Katolik teh atuh kami nu leuwih deukeut mah emang kumaha atuh kami mapan Tuhan ge bapa langsung Tuhan Bapa moal aya tandingna tuh ngaran-ngaran Bapa tuh wow aya bahasa pribahasa sagalak-galakna Bapa tilok kadahar jurig ya kan oke jadi cek Hindu tetep nu paling deket ke pangeran mah kami emang kumaha pan kami maka Bapa teh ke pangeran teh Om kan Hindu mah Sinta Om wih atuh Om mah moal aya duana sakeun bener kuari mah kabehan menuju ka kiai nah kalau di Islam itu bagaimana kalau memohon kepada Tuhan itu bagaimana kiai gideug bae kumaha ya aing kada teh ieu mah Tuhan anak ieu Tuhan bapa ieu Om gitu kan kabeneran nyana di warung kopi di hareupeun warung kopi teh aya masjid begitu aya masjid diajak kunyana ka masjid kabeh naik ka munara ayo ikut mana ini dekat sekali cek dengan Tuhan kalau masuk menara naik ka luhur makanya 50 meter mah ka luhur pas datang ka luhur adzan Akbar tuh itu pangerannya tuh itu Tuhan tuh mana tah Allahu Akbar cek lamun maneh hayang nyaho kadeukeutan pangeran cek kiai ngagejeburkeun ka handap geura geus ngaragakeun maneh kapanggih ge jeung pangeran sia tolol cek kiai tolol tah kiai ngalojokeun batur mun hayang kapanggih geus ulah make carita-carita bapa anak sagala uwa sagala incu ulah cek teh geus bae tah kadenge tah pas Allahu Akbar itu adalah Tuhan kami mah kalau ingin ketemu gampang di situ duluan coba sekarang menjatuhkan diri ketemu nanti sama Tuhan kalau nggak percaya ayo sih ngaragakeun maneh ge ditolol tuh atuh tolol kabehan urang cek nya teh teh ieu engke kajahoanana cek kiai teh engke di akhirat kuari mah kabeh pada ngaku darareukeut maneh ngaku deukeut lantaran aya Tuhan anak Isa ngaranna maneh ngaku deket lantaran aya Tuhan Bapa maneh ngarasa deket lantaran ngarasa aya indung Tuhan Maryam disebutna Tritunggal di dieu ngarasa deket bae sarua bae sinta Om ieu ge sarua Yahudi kabeh ngarasa deket ge kanyahoanana mah engke di akhirat digiringkeun ka neraka bakal nyaho mana nu leuwih deket ka pangeran jeung mana nu jauh ka pangeran ieu tah ayatna ieu wa qalat ulahum li ukhrahum adu debat anu sengit di jero neraka antara pemimpin-pemimpin kafir jeung pengikut-pengikutna
lantaran silih salahkeun gara-gara anjeun kami ka neraka gara-gara sia kami ka neraka kami baheula geus aya informasi anu akurat melalui televisi melalui berbagai media kami sok ngadengekeun ceramah-ceramah kiai kami sok ngadengekeun dina maulidan kami sok ngadengekeun dina rajaban aya pangeran anu gaib anu ngutus rasul ngaranna Muhammad di akhir zaman kami teh dek ngadengekeun pancak maneh ulah ngadengekeun nu kos karana itu geus bae urang mah ka gereja bae geus bae urang mah ka kelenteng bae geus bae urang mah ka dieu bae ka dieu bae pan maneh nu ngaulah-ulah gara-gara maneh kami ka neraka Gusti siksana tambahan deui Gusti nyana ngomong wa qalat suhul ulahum li ukhrahum dek mementa paka pangeran cek jana teh aduh pamakana lakum alaina min fadlin henteu aya unggulna maneh ka kaula kami teu ngunggulan aranjeun kabeh cek para pemimpin alianakum lan takfuru bisa babina lantaran maneh kalakul kalalu teh lain ku sebab kami maneh kupur kami kupur panah nu antum sawaun kupurna akur bae ribut di neraka teh antara pemimpin Yahudi jeung bawahanana pemimpin Nasrani jeung pengikutna pemimpin Buddha jeung pengikutna pemimpin Konghucu Protestan dan lain sebagainya ribut engke di neraka bari keur disiksa ku Gusti Allah jaba siksaan anu pohara bahwa jaba sing jerengeng jelema anu silih lanat silih carekan silih tolol silih goblok jabat tuntutan ti bawahan ke atasan teh aku gara-gara maneh sedengkeun ti dituna ngalempar deui eueuh nu jadi gara-gara ja kabeh ge ieu mah lain ku sebab kami maneh kupur kami kupur ge dasar wa geus ulah aya naon rame di neraka kumaha cek Gusti Allah fadzuqul azaba bima kuntum taksibun geus ulah loba omong ulah loba cacalatan cek Gusti Allah fadzuqu kuari mah geura rasakeun bae siksaan bima kuntum taksibun kusabab kupur-kupur nu kumaneh di usaha waktu di alam dunia kakupuran maneh waktu di dunia kuari karasa kumaneh wari mah urang ningali Yahudi menganiaya muslim di Palestina anu luar biasa secara lahiriah mah beuh pohara jasa tetapi lamun urang nyulusup ka jero batin di jero penganiayaan buat teuing urang Palestina mah geus uncang-uncang di surga Allah secara zahir mah kuari keur dianiaya urang Suriah luar biasa budak-budak ditembakan segala awewe anu teu puguh teu karuh tamah pan lain urusan perang tamah penjajahan komodal ka Palestina dina zahir mah tetep bae urang nyeri anu luar biasa buat teuing di batinna mah manehanana geus seserian di sorga kitu keneh di Irak sedengkeun sasaran anu terakhir sakumaha kukula dicaritakeun ke setelah Yaman lah ieu engke bakal ka Indonesia ge henteu sakabeh Indonesia nu ditiheulakeun di Cikupa siap-siap bae Cikupa ya Allah ya Rabbi dek kumaha gitu ayeuna urang dek berlindung ka mana coba ayeuna mah dek berlindung ka mana boro-boro masalah nu gede masalah nu leutik geus eueuh tempat perlindungan ku ari mah ja politik teh kapan geus didominasi ku Amerika terutama perekonomian geus didominasi ku Amerika nu berjalan di dunia khususnya di Indonesia ieu adalah perekonomian Amerika urang meuli naon bae geus persentasena untuk kelangsungan Yahudi kelangsungan Nasrani urang meuli naon bae di dinya teh aya sekian persen untuk gereja lha kumaha atuh berarti satu sisi urang benci terhadap Kristen di sisi lain lantaran nyana nu ngadominasi tentang politik jeung perekonomianna urang nyumbang ka nyana sadar atau tidak sadar seperti eta lah dikondisikan seperti eta kubodona urang sebagai bangsa Indonesia anu tetap bertekuk lutut di Amerika urang tinggal nyalahkeun penggede urang bae kokos kitu atuh hese kembali deui urang ka urang kunaon atuh ketika urang dek milih teh pan kiai geus ceramah bae sing hade nu tadina mah sarua bae kiai itu ge sing hade mulai barang dibere saeutik sing hadena rada detik sing hade barang dibere rada gede nek
barang dibere deui cicing meta iya geus kumaha je kembali maka urang-urang keneh ketika baheula teh urang embung boga pamimpin di gubernur teh awewe lantaran urang nyaho deuk bener deuk salah tetep urang mah ulah waka milih awewe bae lantaran tamah awewe mah haram kudu lalaki bae heulanan kiai sepakat Banten, Serang, Tangerang, kabeh ulah milih awewe. Malah kiai aya anu nyieun kitu pernyataan tanda tangan dilarang memilih wanita timbul di Kabupaten Serang jeung Pandeglang datang ka kaula pan ka dieu. Kula ditibet tanda tangan, teu kudu tanda tangan aing mah geus ngomong bae haram tiba heula ge ulah milih awewe geus teu kudu tanda tangan. Eta bae nu tanda tangan. Dirinya tak pertanggung jawabkeun tanda tangan bener apa henteu aing mah geus make Al-Qur'anul Karim ayo bari tuh nya kiai kumaha eta tungtung nama horenganan eta teh nya nama deuk dijadikeun proyek ya aing mah nyaho jasa teh ka kiaina ja datang ka imah man minta tanda tangan kuari gadeuleu bae kumisna je minta tanda tangan kula teu kudu tanda tangan tanyakeun ka jamaah aing mah geus ngaharamkeun milih awewe geus teu kudu eta bae teu pertanggung jawabkeun hagas kumaon kabelah dieuna dibere mulai eueuh soraan diumrohkeun jeung Ki Pudoli pan ka ditu henteu Ki Pudoli mah bareng doang atuh ku baru untuk apa di Pandeglang kiai kunaon milih awewe di Serang milih awewe ketika kurang disindiran weh kunaon milih awewe ieu mah lain salat cek cenah pemimpin negara haram soteh mun jadi imam salat oh kitu kakak oh atuh kumaha kakak bae tugas itu geus atuh kumaha kakak bae urusan ku kakak teu pan eta geus kumaha tuh kiai teh kos kararitu masyaallah tak jadilah hasil pemilihan nyana nu menang lantaran kiaina diumrohkeun kiaina dibere motor beat dibere poswan dibere motor naon kana deui jadi teh naon tuh emang sia mah kabere nya bae sekupi segala mio ambalayah ka dituna menang terjadilah setelah kemenangan alhamdulillah wali gubernur urang masantren itu kapan hese di urang teh boro-boro endek menyatukan suara visi dan misi eta bae heula data eta gagah jasa selama perjuangan daek dibere nu kieu moal anggeus kajen kumaha selama urang berjuang naon bae butuh nu kieu moal anggeus cek nu ditampal ampun naon teh nu kieu nah sia mah nya pokona kieu bae lah pokona mah naon eta kieu bae pokona mah moal beres jadi nu mantak raruntuh ge pondok pasantren teh eueuh santrian ku gara-garanya ngabutuhkeun ieu Golkar nyerang kata dina mah aya santrian alhamdulillah 200 mah aya mingguanana aya 500 mah aju kiaina dimunggah hajikeun ku Golkar asa hebat bae tas kapanggih jeung Baitullah nya teh toab dan lain sebagainya padahal lamun ditilik secara batin mah toabnya teh wallahu alam lantaran ulang mun ningali dina persyaratan munggah haji teh pandi sing hade yang munggah haji maka de biayana kade di kitu-kitu kapan unggal kitab sing hade hari ieu mah kiaina nyolonong ka ditu asa hebat bae balik ti ditu santrina mulai resah teu betaheun di pondokna wallahu alam padahal pondokna eta-eta kena sakitu gedong caina bagus listrikna bagus tapi dibere teu betah ku Gusti Allah balik hiji nyesa kuari tinggal tilu ge teu normal nu hiji lehoan bae nu hiji atul bae nu hiji hitut bae dek ngariung bingung diajakna nu mana eta kan bingung eta diajak nu gagaro bae ngisinkeun diajak nu lehoan bae komo atuh nu diajak nu hitut bae sia hitut itu ayo itu can datang ke tempat ngariungnya na geus bebeja kiai hayang hitut betekeun atuh hitut bae kudu bebeja dan geus dibetekeun ku nyana didadatkeun keluar bukur kepret lah tuh itu bebeja sia begitu dikepretkeun kena bibir kiai tegal kiai bae balik cek jalan nyunyut balik ngetrok lawang nyunyut
cek pemajikan abah sia mau berkat lauk cucut tah. Barang dibuka cucut nyonyot tah. Eta gara-gara Kiai asup Golkar kos kitu eta. Teu sadar tah Kiai. Sing sadar gara-gara. Ulama ieu mah lantaran hayu urang babarengan. Deudeuh jeung nyaah ieu ka kiai-kiai ulah kabita ku dunya lain Golkar bae naon bae. Pan geus jauh dina kitab ulah sok kabita hubud dunya cilaka kajen kumaha ge cilaka masyaallah. Lamun dihitungan ku ari mimiti Ciamis Tasikmalaya Bandung Garut ulah mah nyaho. Terus ka belah dieuna Cianjur Sukabumi Bogor Tangerang Makomo lahir di Tangerang nyaho jasa nu hirup jeung nu paeh araraya keneh nu aya nyaho jasa kiai na. Terus ka Serang terus ka Pandeglang santrina arareueuh kabeh. Titah kusaha gerak Allah. Mingguan nu tadi nanggeus aya 400-an, terus 300, terus 200, terus 100, ku ari mah tinggal cak-cak buricak. Tinggal suuzon bae nu tinggi gara-gara kiai eta sih, Kunaon haju gara-garakeun ka kiai eta introspeksi di jero hate sia aya panyakitan bego. Hubud dunya tah. Ulah sok kabatur hubud dunya dirina. Dah, cenah kiai eta mah hubud dunya, pakaian ge bagus, mobil ge bagus. Je, disesuaikan hulu sia ku aing sia. Eta teh urusan pakaian, urusan kendaraan pamereti Allah. Resep jeung henteu mah rahasia diri jeung Allah. Sia nu dipikiran, ulah sok mikiran kiai batur. Kuno naik ka kiai anu mah anu kiai anu sia pikiran goblok. Kudu mikiran kiai batur mah geus kawang-awang geus ka mana ibadahna. Nyana mikiran kunaon si eta sia. Saya Golkar teh kos kitu jahat jasa penjahat kelas kakap Golkar mah. Asal ieu kula nu mantap ngomong kitu kunaon? Eueuh batur ieu jangan luhurkeun agama kabeh parareum. Ji asal geus ka Golkar bae pelepes. Ai kitu mah ulah ka Golkar, ulah kiai nu sajen bae ka Golkar mah. Aing mah kiai mah ulah bae hook ka amilna, hook ka jurumiana. Ku ari ngararoko bae kiai. Kunaon kiai? Nu deuk di pagahanana cenah. Emang santri ajur kabeh ku beringin. Ku ari ngaroko na gelisong ku ari mah. Heran teh kiai teh daek nemah majelis geus kosong ya teh macan geus aya ti kudrat irodatna bae. Ai sia inget maka dinya Allah satu. Terus nasibna bae ti ditu ayo tauhidna petakeun ku sia tuh. Ayo tauhidna petakeun ku sia tuh jas sia aya heuh nya kiainya tuh ujung-ujungna mah cari leutik jana ge. Nah ieu tah teu karasa ku jana di dunia teh kos karari. Acur lain hiji lain dua. Masyaallah. Mantap kaya kiai nu api ketika anak kiai nu ieu asup ka Golkar kiai nu ieu nganasehatan embung ribut gede ulah tetep nyana kekeh lantaran Pak Harmoko datang. Nu ieu si mamang nambung aing mah Golkar mah lantaran duniana terlalu jahat misah. Tak di dieu mah dibuang gede. Kekuatanna hanya cuma 2 tahun. Rengsek kabeh santrian hiji-hiji aja. Itu mau pasti kene ku ari ge eksis kene bae. Masyaallah. Aya naon buah eta Golkar mah. Sebab tata dina teh cak Gus Dur. Adil apa kejam saya? Eta tah di mimitian tidinya tah hore. Kalau saya adil akan saya bunuh dengan cara yang adil. Kalau saya kejam akan saya bunuh dengan cara yang kejam. Tah kiai mah dibunuh dengan cara yang adil. Dibunuh karakterna, dibunuh harismana, dibunuh kabarokahanana, dibunuh ilmuna. Ngan anehna kiai nu asup ka Golkar teh teu daekeun tobat heran aing mah. Heran heuh. Sakali deui endahan ngomongkeun ge. Kahayang aing mah tobat ka kiai teh ja ilmuna ayakeun keneh. Insyaallah lamun tobat mah kula nanya ka Abah. Bah eta si kiai lamun asup ka Golkar heuh cekeun Allah terido. Eta lamun hayang bagus tobat, cara tobat tong kebeulem pondokna. Eta kolot teu kira-kira ngomong. Lain pondok teh mah geus itu mah beulem pondokna cekeun teh. Lamun can dibeulem can jadi teh mah tobatna. Tuh. Eta mah meureunnan nyingsieunan we teh mah ka kula supaya kula ulah meureun. Aju kula ya ai duitna terus bae ku ari ge.
ya alhamdulillah. Kula walaupun kedatangan tak kamari kan kula ajak kerpai kemis datang bupati, datang gubernur. Kula ngadoa mudah-mudahan ulah mere kai. Selamat aing lamun teu mere. Bener, sasalaman teu mere nanaon. Dijabah berarti doa aing. Kajen yang teu kabayar ge daripada make duit sia mah. Gubernur teu mere, berarti pelit kan? Kitu mere pelit kan berarti. Ngan emang teu hayang teu. Jadi lamun kadenge gubernur datang, bupati datang, lillahi ta'ala teu mere nanaon. Eta datang bunga bae secara kemanusiaan nya manusia kula manusia. Satu sisi suruh siling menasehati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cek Kiai Golkar bohong ki uci mah. Soekeun ku aing sungut sia. Ih silih nasehatan kula mah tetep bae ka bupati kula nganasehatan bupati urang. Ka gubernur nganasehatan, ka wali kota nganasehatan, teureun kula mah nganasehatan. Cara kula nganasehatan ke lalagaan, ke nasihat ke lalagaan kana. Jangan ge sarua hayang salamet di akhirat tembung ka neraka. Ji atuh sarua ku cara kula ke nganasehatanana. Geutuan ieun mere. Sebab nyana ge meureun dibisiki. Hati-hati, jangan suka ngasih sama Ki Uci. Emang kenapa? Kalau sedikit engke bahaya, kalau gede boleh. Kula dibejakeun teu mere tak kudu kuat kos kitu. Babaturan teh jadi urang eueuh nanaon jeung bupati tetep akrab. Tetep ngadoakeun atuh asa kebutuhan-kebutuhan di negara engkena urang babari jeung gubernur akrab eueuh nanaon. Ulah sok hayang dibere. Tah lamun geus hayang dibere eta nu cilakana, sing kuat seperti kitu. Jadi kaduluna akrab bae geus kura sakirang lalagaan ku kumaha ge teh hayang dibere jieunan. Geus bae juga beneran teu mere tuh geus. Pas ngaranna. Beres geus. Nah, eta bersihkeun ulah aya naon-naon. Salamet urang. Urang ngasehatan kanyana hati-hati, titip bangsa, titip umat. Sampai keur loon pan ieu. Kumaha tuh ieu? Tah ieu engke bakalna ieu tah di neraka bakalna pengikut-pengikut nyarekanan ka pamimpin-pamimpin riweuh rame nu jejeritan bae aya nu ceurik bae aya anu nyarekanan bae aya nu gelut bae aya nu silih peupuh bae aya rame ngaranna ge siksa kumaha ceuk Gusti Allah fadzuqul azaba bima kuntum taksibun. Kuali mages ulah jejeritan ulah cerik ulah ribut ulah silih tinju. Eueuh paedahan lantaran kabege disiksa ku ari marasakeun bae ku maneh al azab siksa bima kuntum taksibun ku sebab kakupuran kamusyrikan anu ku maneh diusaha. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin jauh jarakna urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan Kangjeng Nabi hadir komo urang keur muludan assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum asa aya Kangjeng Nabi na Masya Allah ketika neuleuh nu ngabangun masjid eta tapan parentah Kangjeng Nabi ternyata asa aya Kangjeng Nabi na ketika orang ningali nu ngabangun majelis eta teh akan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabina ketika ngabangun musola asa aya Kangjeng Nabina aya jelema keur ngararaji model kieu teh teh kan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabina urang teh didelekeun ku Kangjeng luhur teuing urang mun nyarita didelekeun ku Gusti Allah mah heulanan Kangjeng Nabi teh hiberan ku ari neuleuh oh itu Haji Pendi nundutan kadelekan ku Kangjeng Nabi sial tak budak aduh nyana bisa ngagerokeun Sina Umar ayo jawara Umar seret Haji Pendi waduh cek Sina Umar moal Gusti asal dikitukeun bae ngarenjak nyana Masya Allah tah urang teh ku deukeut ta urang malah lamun urang maca sholawat timbul sekali dua kali tilu kali 4 kali 5 kali geus saya 11 kalina perasaan tiis akan didelekeun ku Kangjeng Nabi heula Kangjeng Nabi bae heula Masya Allah
ulah waka ka Madinah di raudhah urang di dieu bae urang teh emang Kangjeng Nabi maot jante emang Kangjeng Nabi teu ngadenge ketika orang maca sholawat ngadenge emang Kangjeng Nabi henteu langsung ngahadiran ketika orang maca sholawat hadir. Masya Allah lain saeutik para aulia Allah keur muludan ningali sosok-sosok anu hese dicaritakeun lain saeutik ulama-ulama nu keur ngaji ikhlas ningali pemandangan-pemandangan anu aneh. Ulama inget ka Abah bae almarhum geus eueuh ieu dicaritakeun ge bada isya ngaji ihya bada ngaji ihya keur ngaji langsung neuleuk kieu ketungkul deui neuleuk deui ketungkul deui 3 kali beres geus bae langsung cepet ngajina langsung sholat naon istirahat tas isya bada isya langsung ka imah ulah ngobrol isuk-isukna maksudnya kejadian kos kitu aya naon ngaji bada maghrib lain bada isya ngaji bada maghrib minhajul abidin ngaji badal maghrib minhajul abidin seperti eta tah kejadianana terus sholat isya bada ngaji ka imah isukna kukula ditanya kok ngaji rada lain deui aya naon tadina teu daek carita kabeladina carita jadi neuleuh jelema nu make jubah ti dieu ti kaler aya tembok di dinya pan di kaler ka diuk katingali terus kene ngaji terus ka hareup pan majelisna keur ribet tembok di hareup da lain kieu diuk geus bae di dinya diuk dideuleu deui keleumpang deui ka dieu terus bae ngaji keleumpang deui dalam hati nanya eta sejin apa manusia di hati Abah kunaon tuh aya nu ngaharewos Imam Ghazali keur hadir nu mantap teu kuat Abah langsung we ditutup Allahu a'lam bishawab geus tah eta keur ngaji Minhajul Abidin Imam Ghazali hadir masyaallah deuk kumaha coba eta coba urang keur maca sholawat atuh Kangjeng cacak Imam Ghazali bae bisa hadir Imam Ghazali atuh komo Kangjeng Nabi bow mantap sing hade urang kuari keur dihadiran ku Kangjeng Nabi aduh cak Kangjeng Nabi enak aja lu ngerokok aduh asana di pareuman kuari kene sial cek lihat teh ai ku ki oci olam aing teh sieun tapi ieu Kangjeng Nabi kan diuci nama cadacaknya di jero teneuleun ka aing tapi pan Kangjeng Nabi waduh kopinya udah habis 2 gelas lagi waduh eta pan urang lamun inget kadinya emang kumaha gitu boh komo lamun pengajian para aulia Allah lain lalagaan urang lamun nyaritakeun ki Arwani Kudus ulah murikak bulu keur muludan Pak kermuludan assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum atskolat biasa udah datang sub bae nya asup ka jero kamar terus bae ngedeng terus teu kaluar deui saat eta terus masyaallah teu kaluar setelah seminggu ditanya kumaha kejadian naon mimiti cek ngana begitu hadiah puji sengit anu hese nyaritakeunana sabada sengit langsung narantung assalamualaikum zainal anbiya eta mah dedeleuan kula cek nyana datang diiring kos gitulah caritana teu terus jana ge nyaritakeun hadir mentak sing hade mentak terus baik ahli sunnah wal jamaah mah terus nitahan maulidan nitahan rajaban abeh naon masyarakat anu tatadina kurang pati ibadah kan kumpul kan kadeuleuk ku Kangjeng Nabi engke kan di akhiratna wah ini pernah kelihatan sama saya cek Kangjeng Nabi bahasa Melayu Kangjeng Nabi nang gede gitu cak masyarakat je eta mah jawara ge tapi pernah muludan kadeul aing keur kadinya cek Kangjeng Nabi nyana aya di dinya emang nyana nyumbang aqua sadus doang tapi aing pokona hadir kadinya nyana keur aya endeu kumaha deui coba aing jis anu nyaho urang menengan keuntungan di mana bae kajenting teu salat ge asal muduleun hadir bela abeh Kangjeng Nabi kadinya leuleuh kitu bae geus urang mah mantak geus muludan hadir bae geus pokona asa kadeuleuh ku Kangjeng Nabi na di dinya waduh kan urang di akhiratna ngeunaheun ya kadeuleuh kadeun cek masyarakat tama carang salat sama seringna ngadu kotok nu penting aing teu pernah neuleuh ngadu kotok neuleuhna keur muludan
karena kan gitu wah cek jawara mantep ya mokos gay mantap geus mantap jawara mah geus teu kudu hese-hese muludan nyumbang aqua sadus cak gitu aju geus teu kudu dibuka bawa deui ka imah jangan anak incu jawara pelit tah mokos gitu cak Kangjeng Nabi deuk di ka sorgakeun teh jadi lah iya ya jadi di neraka teh lain lalagaan tekna nasna jelas mimiti sakarat diome ku malakal maut sehingga sakarat engke paeh di jero alam barzah na geus pohara jasa siksaanana engke di akhirat seperti tadi sing gejebur ka neraka ribut di neraka antara pengikut dan jeung nu diikutina antara itu pamimpin jeung nu dipimpinna silih salahkeun silih dakwah terakhir nama tetap ku Gusti Allah olah ribut bame rasakeun bae siksa kulantaran maner kufur musyrik waktu di alam dunia gas rasakeun abadal abidina wa amadal amidin wates wangena terus bae disiksa di akhirat na'udzubillah min tinggal dilanjutkan ku jelema anu ngabohongkeun kana ayat ka innal ladzina kazzabu wallahu a'lam